jalma anu saleh. Ayo urang mapan malah ngabanggakeun teh nu kitunya. Kadang-kadang eta kiai hormat keneh ka nu kitu daripada ka nu tukang ibadah. Boloon teh kiai. Dianggap bangga bisa nyawakan hati batur. Padahal malain bangga eta teh fitnah. Dikeun manehna. Maka ditutup eta Allah karunyaeun. Fa fi satri hadan ya'mun azimatun ala sholhi. Ditutup tina rahasia hate batur teu nyaho kana rahasia nu aya dina hate batur teh eta teh kanikmatan anu pohara ala sholhin ka jalma nu saleh. Jadi nu jalma nu saleh mah bungeut nyaho kana cacat batur aing can nepi kana musyahadah sebab mungkinna bakal ngageugeuwek batur teu puguh-puguh usia anu hatena anu terus dibacaan ku manehna lain mah ibadah kalah ngagorengkeun batu numpuk be dosa ceuk manehna mah hebat meureun teh nya mah jadi batur setan